sabab dia imah teh kosong gitu ya. Rek dibangun deui ku Pak Haji teh dengan wayahna we ieu tah. Bebereskeun itu tuh. Ya kenteng meureun tuh bocor ome-omekeun para anak gitu tuh. Omekeun sok aris itu tah. Tuh, Kang Bewok, Kang Karim, Pak Haji teh bieu teh lain arek rabi titah ngaruag, bieu ge pan nuduh-nuduh puguh ieu mah. Hanas abdi teh mawa peralatan, teu mawa bedog, teu mawa palu. Titah ngaruag lain arek rabi deui Pak Haji teh. Tuh, itu tuh kenteng omekeun tuh aris itu tuh. Kita arek ieu ngaruag bebal omekeun kenteng. Lain imah ieu nu kudu di ruang mah ceuli sia tah ruang. Tawil perlu mah jarak kadinya. Oh, jadi mau paraan ya. Uang nyieun atuh ge mah nya kan.